parah nih. Mana teh Mang Doyok tuh? Nah, mana watasna ieu teh, Wan? Ah, eta tah watasna nama tah. Tuh, ben kalebak tuh. Oh, itu kabeh anu pelak sampo. Heeh, itu tuh, pelak sampo hungkul. Nah, itu meureun hanjuang belah ditunya. Heeh, tuh batasna itu hanjuang itu. Kabehna sabaraha ieu teh 100 bata. 100 bata ayalah, 100 bata. Heuh, pasna hargana kudu sabaraha wae ieu teh. Keun wae lah Mang Doyok 20 juta oge. Da ieu sabatana 200. Duh, ieu teh aing geus wani ieu kebon mah. Ieu teh moal bisa dikurangan deui, Wan. Duh, geus harga sakitu lah paling oge. Urang keur putu ya gede murah kudu. Atuh kieu wae wan yang rek dijualan heula. Urang ieu mah kebon mah jadi kan we urang itu waras dikurangan mah. Heeh. Ku urang ayeuna dipanjar heula 200. 200 ieu mah lain ngahinakeun ieu mah. Manjar hungkul 200.000 heuh. Tanda pang jadi. Ya siap tapi ulah lila teuy nya Mang Doyok. Moal pan urang itu. Urang rek jualan heula wan. Heeh, siap. Tapi enggeus ulah ditatawarkeun ka batur wan. Heuk moal aya geus aya nu ieu mah. Nah. 100 200 ieu mah pamanjer heuh. Heeh, nya siap. Deal nya? Nya deal, ulah lila teuy Oh, nya. Nya atuh nya Mang Doyok. Heeh. Atur nuhun. Heeh. Duh, wani kacida ieu euy. Sampeuna ge ku aing cigana meunang 2 toneun ieu. Wah. Coba deket ka jalan euy. Aduh, aing kudu ieu mah bergerak ya si Faisal sugan boga duit euy kukumpul ah sabaraha nya aing. Pak, Keur naon di dia? Yo, iya teh ku bapak geus jadi kebon teh ieu teh ya pedah Mang Wawan tadi teh butuhan duit. Butuh duit. Butuhan duit. Jadi ku bapak kakara dipanjer 200.000. 200.000 Kabehna 20 juta. Oh, iya. Sabaraha Mana juga sabaraha itu? Boga gambaran 5 paling ge. 5 juta. Ke pan ari kebon mah hese nu ngajual kebon mah coba imah deket imah. Ya ah bisi ku batur mah ku bapak dipanjer 200.000 tadi teh. Ieu mah meureunna ngajual sampurna ge. Beunang 2 tahunan mah ditaksir teh deuleu. Oh, ieu mah. Mang Jack sok meuli ngene sampe. Kosok. Engke wong jual ka Mang Jack sampeuna isukan. Oh, dijual ka Mang Jack? Isukan geus puguh jadi mah. Kamu geus kaduitan. Man meureun lamun dijual lah sampe ge, Pak. Langsung kabeuli. Pan mah meunang 2 ton man sabaraha tuh. Oh, meunang. Teu gue bapak maek neangan duitnya. Heeh. Mane engke lamun aya neangan duit tumbah tambah. Heeh. Heeh. Ieu kebon lega kieu. Oh, ini 2 ton mah euy. Neng, kebon teh geus tulus dijual ka Mang Doyok. Tah ayeuna ieu artosna karek mangker 200. Tah kesesana. Ulah teuing dijual, da duit mah geus aya. Ulah teuing. Ulah tulus. Nah, ulah tulus kumaha neng ieu duit geus dipanjer 200.000 ya? Ih, pokona mah ulah teuing, pokona mah da geus aya duit mah. Balikeun deui. Alah, aing kumaha tuh neng yuk. Kumaha yuk? Geus balikeun deui. Aduh, nya atuh nya neng, atosan. Bapak mana Mang Jack? Eta geus kaduitan. Sampe di kebon Mang Jak mah. Cih, nama si kene mah lian sampe. Ya agar Bang Doy atuh da lumayan lah. Ayeuna keur lumayan Ih, hargana. aing lumayan mah sakali anu aing beuli tah sampe. Oh iya nu Bang Doyok. Pan dibeli si Iwan dibeli ieu teh nawarkeun manehna keur butuhan duit. Tapi ka mana? 100 bata kan itu tuh borong kok aing lah. Sabaraha ayeuna le? Sajutaan bae. Oh, aing teu wani 800 mah kok aing di duitan. Atuh 100 deui pira ge tempuh lah ya tempuh lah. Buruhna atuh sakitu mah. Tuh, Mang Jack tuh. Ah, ieu mah lega tuh 100 bata tuh. Nah, balik deui, Pak. Iya Mang Jack pan tas ngaduitan sampeut teh Mang Jat mah. Wah, ieu mah geus siap alaun euy. Heuh, siap alaeun cek aing ge. 800, embung 1 juta mah aing. Geus tambahan 50 lah jadi. Ah, embung. Enak badanna ge duit lagi bieu geus ka Mang Jak makeun eueuh. Paling ge aing ngadepean 500.000 heula. Mun daek 800 paling dibeli. Geus sok atuh lah bae-bae lah. Bikeun, Pak. Untuk mah tambah bae nya sah. Daek. Sok bae. Sok atuh lah bae-bae lah. Bikeun, Pak. Untuk mah tambah bae nya sah. Daek. Sok bae. Dulu opat tah 500 heula ku aing isukan 400 deui. Heuh atuh dieu nya. Heeh. Heuh. Tah pokona mah ti dieu batos ka ditu tuh. Heeh. Ka ditu tuh hanjuang ka ditu. Kok nyarenkeun sampeun aing nya. Heeh, aing boga batuli barudak tah diala ayeuna mah pengbarang keneh. Heuh katunya. Heeh. Halo lihat. Bisa ka dieu teh? Iya, aing geus meuli sampe ti kebon Mang Doyok. Keun Mang Jak mah isukan we alana ieu Mang Doyok heula ye. Heuh, uang kuat ayeuna. Mawa pacul ti rumah. Ayo, bro. Ayo coba tambahnya Pak. Tuh aing kalah kagieur euy. Lieur. Aing di mana neangan nambahna deui. Mang Doyok. Kumaha wan? Urang can kaburo neangan wan keula tuh ulah rudusuhan teuing. Duh, hampura Mang Doyok. Duit teh pamajikan geus meunang. Kebon teh moal tulus dijual Mang Doyok. Alah, Mang Iwan kumaha atuh aing teu pararugu pisan barang jual teh. Duh, hampura Mang Doyok. Urang kalah kapas saya aja pamajikan. Ieu we duit tadi bikeun deui Mang Doyok. 200 ya tah. Aing mana kumaha tuh? Hampura pisan. Sia mah wan teu pararugu pisan kok selain kolot.
Aing geus tulupan telepon ka segala aing geus ka indung aing geus ka mamang aing segala geus. Kadulur-dulur aing nu di kota nu di Bandung nu di Banten nu di Solo ku aing teleponan nginjem duit siapa teh para dugu pisan kos lain kolot. Tuh hampura pisan Mang Doyok, lain erek heureuy. Ieu we ya jeung meuli rokok ya. Tanda ieu na pangrugina tah. Ih, sia mah. Geus atuh kitu mah. Nah bener eta teh patut tulus, Pak. Kumaha tuh, Pak? Heuh teu tulus sal cenah. Gatot aing kita duh. Aing kumaha teuing bijakan dulur aing. Heeh Mang Doyok, hampura wae nya. Tah hampura. Heeh tuh Mang Iwan. Heeh katuh. Ih, teu para ruguh pisan pisang. Ya jeung si 100. Heeh. Pak, ai sampo kumaha tuh, Pak? Pan geus dibeli ku Mang Jek. Yah, padahal teuing karepna teuing kan wae urusan Mang Jek cenah jeung si Iwana. Kancan aluna sia ka aing ke kakara 500. Kan wae bongan wae salah si Iwan lain salah aing teh mah. Mang Jek, kernaon eta di kebun urang? Kebon urang naon sia? Aing mah menang meuli teh si Mang Doyok, pan ieu kebon si Mang Doyok. Ji. Pan ieu mah teu tulus kebunana ge dijual ge. Karep teuing kan kita urusan jeung kebon, aing mah meulina sampe tah geus dibeli ku aing 1 juta. Alah, aing kumaha ieu? Teu tulus bajek dibelina ge, da pamajikanna ge geus meunang duitna ge. Kalau geus dibikeun deui duitna ge bieu. Ah, bayang nyaho aing mah teu urusan eta mah urusan mana jeung si Mang Doyok. Aing mah meuli sampe ke si Mang Doyok. Goblok si ayat geula teuing. Tuh, bayana. Kudu pajek. Ulah tulus. Bayana ieu. Ulah tulus kumaha? Da geus dibeli aing mah. Geus we atuh uang gantian deui 1 juta ku urang. Ah, teu bisa kitu. Ya aing geus dibationna ge geus sabaraeun. Mun 2 juta tah ku aing karek naik. Atuh ulah 2 juta pisan. Aduh nah mahal pisan. Ih, aing mah urusanna bisnis, wan, kawan yang bisnis mah. Iya sampai payu 2,5 juta mah ku aing mah geus di ala. Aing muruhan nu digawe paling beak 100.000. Tah bati aing geus 1 juta sidik. Aing heuh atuh ya. Ya mau geus rugi di wae aing. Urusan mana soal rugi mah tah geus bae. Goblok cuma doyok tah carekan mah. Teu balik pisan ieu nu kumaha aing kalapa bikin coba wae ieu. Tuh, aralus pisannya anjir. Mana itu ngaladangna? Geruan ka ditu. Geruan ka ditu lah. Modal di setek kuya. Kan lo. Dimbukar biti. Punten Jang, punten. Hampura Jang sugan teh jalmi. Oh iya nu dagangna kitu. Perlu kain naon, Kang? Kain kapan? Aya teu? Da aya Kang, ieu mah kanggo batik, kanggo jas. Heuh Jang budak urang terek kawinan sakedeung deui. Tah butuh jeung bahan kawinan jeung kabaya. Oh, seueur sok. Pilihan we notifna, Kang tuh. Motif naon ieu teh? Motif. Ah, beda seutik atuh. Sok pilihan, Kang. Saha sok milihan Cang? Ada halus bahannya sal Oh. Kayu halus aja. Kita. Jang ka dieu. Tanu ieu canak. Ieu. Atuh kumamang we sok candak. Kulan? Ai nu calana saha ieu di dieu nu calana? Nya abi nu pagawena di dieu. Ai sia teh na leu. Kan awak aing teh sapotong. Jangan sia-sia. Mamang teh nempo ieu aing ngan sapotong. Kulan? Ah, goblok ieu mah. Jang, pan abi mah meser, ujang pelayana. Sok atuh mang dongko heula di dieu. Punggu abi sok ka dieu. Dongko kumaha ieu teh? Sok we sok. Astagfirullahaladzim mata sendal kunyuk. Angkat aing. Cicing. Atuh Jang. Astagfirullahaladzim. Aduh, nah aya naon atuh? Aduh, hampura mang. Ieu teh nu salah nama indung aing. Ngan aing nangan penek-penek deui nya an sapotong. Maneh aing. Maaf. Geus mah panu ieu. Anu ieu nu ieu sabaraha kitu? Bonan. Tong lila Jang. Gunungan. Ieu sabaran ieu. Oh, yang itu 1 meternya 60.000. Oh, 60. Ah, ku aing 200 keun ieu. Rebutuh duit aing. Kang. Ieu 200 sameterna. Ya ieu sabarahaeun Jang sabaraha meter ieu teh? Ieu teh 10 meter, Kang. Atuh janten 2 jutaan. Mun Teu tiasa kirang Jang. teu tiasa ieu mah, Kang. Atos pas sakitu. Aduh, ai sugan teu tiasa kirang Jang Ieu ieu teh. mah atos sakitu harga pas 2 jutaan we eta teh 10 meter. Aduh, aing. Macil.
Iya, iya teh pancana 10 meter. Sameter teh 200, jadi 2 jutaan ku abi teh tiasa kirang ceung teh. Nah, 200 acil 60.000 ya, Pak Acil. 60.000. Aduh. Namanya nawarkeun 200. Abi-nabi namanya budak leutik. Lah, ulah ka dieu ieu na. Kasih ang we. Bayar tuh ka ditu tuh. Nyekok sak aing. Aing urang dieu ket. Anyar sia digawenya. Henteu mang bismillah. Ulah kitu 60.000 sia. Aing bejakeun ka dunungan maneh. Ulah mang ulah. Dibejakeun ku aing ka dunungan maneh. Ulah mang. Dibejakeun ku aing sia teh goblok teh. Ulah, Kang. Buka aing teh budak leutik. Dibejakeun ku aing mah. Ulah Kang. Wayahna ulah Kang. Wah, ngogok geuning aing di dieu sok markiran di hareup tah. Ulah dibejakeun Kang. Ya Kang. Kuman eta teh lain kitu, jiwa dagang mah maneh eta ngarugikeun. Ulah dibejakeun ya Kang ya. Dibejakeun ku aing Ulah mah. Kang eta geus dibere duit, ulah dibejakeun ya Kang. Kuman. Iya ya ti. Ulah nya Kang ya. Ulah. Awas ulah sekali-kali deui. Moal. Dusun ngarugikeun nunungan eta teh kitu teh. Ulah dibejakeun ya Kang ya. Heeh. Ulah sekali-kali deui. Moal. Goblok teh kalau aing jadi rugi. Eta teh boga batit tinu tadi aing teh.